bade diajar pengajaran kagenep ngeunaan tentang sajak. Tujuan pengajaran dinten ayeuna Ananda tiasa maca sareng maham eusi sajak. Sajak teh nyaeta salah sahiji sastra kabudayaan urang Sunda. Sajak teh nyaeta puisi. Upami sateacana urang pernah diajar pupuh, nah pupuh teh puisi heubel. Upami sajak eta kagolong puisi anyar. Benten sareng pupuh upami sajak teu kaiket ku guru lagu sareng guru wilangan. Janten wangun sajak mah disusun sakarep pengarang. Upami urang bade maca sajak, aya anu kudu diperhatoskeun, nyaeta urang kudu maham eusi sajak jeung maham teknik maca sajak. Ayeuna hayu urang buka buku paket pengajaran genep kaca 62. Di dieu aya sajak nu judulna Kaendahan Alam. Sateacan urang maca sajak ieu, hayu urang maca kanggo maham eusi sajak kaendahan alam ieu. Sateacan engkin ku ustazah dicontohan teknik cara maca sajak. Ayeuna hayu urang sasarengan maca sajak ieu kanggo maham eusina. Kaendahan alam, keindahan alam. Kenging Dapna Zaitun, karya Dapna Zaitun. Cahaya panon poe, cahaya matahari, nyaangan kana ati, menyinari sampai hati. Hiliwirna angin, hembusan angin, mawati is kana ati, membawa dingin sampai hati. Tatangkalan tingga rupai, pepohonan melambai-lambai, nambah endahna alam, menambah keindahan alam. Lemah cai negeri nucan ku polusi, tanah air negeri yang belum terkena polusi. Alam endah nu merenah, alam indah yang teratur, ulah nepi ka punah, jangan sampai punah. Ku urang kudu dipustri, kita harus menjaga supaya tetap asri lestari, agar selalu asri dan lestari. Nah, eta teh salah sahiji contoh sajak nu judulna Kaendahan Alam, anu dibuatna ku Dapna Zaitun. Pek coba ayeuna supados urang paham eusi tina sajak eta, cobi ayeuna urang caritakeun deui. Ieu sajak teh nyaritakeun ngeunaan tentang naon? Sajak ieu nyaeta nyaritakeun kaayaan kaendahan alam di lemah cai urang sadaya. Naon anu nyaangan kana ati teh? Anu nyaangan kana ati teh menurut sajakna nyaeta cahaya panon poe. Naon ari anu ngahiliwir teh? Anu ngahiliwir teh nyaeta angin. Kumaha cenah ari tatangkalanana? Tatangkalana tingga rupai. Naon ari nu merenah teh? Nyaeta alam nu endah. Kudu kumaha supaya alam tetap asri lestari? Kudu dipusti. Saentos maham eusi sajak eta, ayeuna hayu urang diajar maca sajak Kaendahan Alam ieu. Upami bade maca sajak, kedah diperhatoskeun teknik maca sajakna. Sajak anu bade urang bacakeun nyaeta temana kaendahan alam. Suasanana urang bayangkeun kaendahan alam anu endah. Janten nadana anu urang kaluarkeun nyaeta rasa kagum kaendahan alam. Janten rasa nu kaluar nyaeta pikabungaheun. Maca sajak kudu diperhatoskeun wirahma atawa lentongna. Sora kudu bedas jeung bantes. Paroman pas maca atau mimikna kudu sesuai jeung eusi sajakna. Teras pasang peta atawa tambihan gerak.